Panglima Jenderal seruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegas sakena bae kodan tetep sebenarnya puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah atuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kakuatan ku Gusti Allah tek 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 ih ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kana jaga lebih kana deh coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur da eta teh perlawanan pertama kedua kali cikadua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos gitu. Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh kabeh moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang nage atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara ieu cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial
ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah. Tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara. Lamun datang ka dinya aya cayan geus jagoan kajen kumaha. Mun datang ka dinya cayan nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas celek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana. Nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia masuk kaju kasinggung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae. Salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tang ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah. Nah, salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu, gubernur kos kitu aya keur salat. Kabehan santri ge kos kitu kabeh tah tah salat jajabur tah kos kitu. Salat jajabur tah. Salat nu asli mah lain kitu, salat model Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah. Sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah. Urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kudu entah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing. Oh, eta teh kuat beda. Teu dibere taufik mah diuk ke tentrem, deuk baca shalawat ngeudaheun. Ya Allah, tah kuat taufik lah. Nah, iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim, daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama, ku para salafus sholih. Makanya leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati. Emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah. Jadilah sholihin, naik jadi waliun min auliyaillah. Nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah, dibere daek, dibere mantep, beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana. Ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana, Quran aya di nyana. Naon kitu ngaranna maca kitab aya di jana, hukum aya di jana. Dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah, baranglah nyana jeung partai, lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena. Ulah ngadahar pamerena. Sebab ieu keur berangkat sabilillah. Yo, jingjing kurang bupati, jingjing kurang gubernur, sing bener sia. Dibere duit, ulah, kunaon emang leutik. Kudu gede we tolol ieu we. Ulah. Urang berangkat ieu, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan. Iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu. Ca dirina bae ge gezolimin, zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dalil teh podo sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh.
jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima di dieu atuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebatna biha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mah mala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulya eta teh ku Quran kiai mulya eta ku kalam ulama kiai mulya ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu. Ieu bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajen kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang dari kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirantai mah budak ieu
gua heula kiai haramkeun kuari halalkeun. Ji, kan lu gak ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa, jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia, bersandinglah jadi mu'ilah, depaglah dan lain sebagainya. Silakan, tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu taman kos gitu. Ngajual ilmuna. Jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain-lain mu'ina sia. Korup-korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi. Hurung. Lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu kumaha kuari mu'i mana kuari mu'i teh ya Allah. Mu'i teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos kitu. Masalah urang boga mu'i sebagai filter. Geus atuh agama teh ya, ieu teh ya kitu melalui pintu mu'i. Mu'i sebagai toser jang ka pamarentah. Kuari mu'ina geus polusi di jerona. Erosi ka belah dieuna. Teu pernah aya dengungan-dengungan mu'i urang teh kuat. Daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain endek nyaritakeun agama mu'i teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya. Ieu maka caritakeun ana baik anu dimu'i ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba hawahu tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern nya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba hawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnyana komo tanpa pamarentah mah tama anak sulungnya tama anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei pondok pesantren mah biasa bae. Santrin aja berjamaah ge carang. Antep bae biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti. Tama. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek bae lah. Mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mati lok. Engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya. Wah, pesantren salap bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani.
Henteu kapaksa ya nama. Masya Allah. Enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu salat tasbih. Boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilem. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tilong nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nya ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro mah eta percis okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teu digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da mal dae narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung jana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamahna maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kaya panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho teh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah
ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasihatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur ieu diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae Ajun pamajikan lagi pan halaladir tau polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Nah sudah sekali ceramah aing di nyana aing teu hayang 2 kali tapi keras aku je jantung nyana cukup aing masa kali bae alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun ya teu kahayang aing berarti keras aku hate nyana cukup aing mah terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari cukup aing masa kali ceramah ngeretek kabehan beres geus teh hayang 2 kali geus aya podo 5 lain maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiaina tah ge kieu teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji kan henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nya embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter ngeunaheun ku aing mah teu ngeunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba para teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat
anak sih teu digalinyakeun henteu urang mah henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab naon teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deket lain deket-deket teh dulur barang mah ari sia teh ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung ari sia joret we teh aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjing nya kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu dia omongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae masyaallah ieu gambaran anjing lain lalagaan naudzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah
tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh maksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak adunya rasu kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia dipoleset urang masyaallah iyalah gambaran Bal'am bin Ba'ura anjing nu selalu ngelel geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas sia bahaya sia ulah kitu ke aing ditakol nama parang sana atau ayam muik tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beu uwana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus ai kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuk ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu kemarin teh kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna ngadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura ge renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebabna teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung pae
tinggal nunggu sabar tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi tengah hargaan ke agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kena paeh di akhirat tak berbeda gitu. Masya Allah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah Subhanahu wa taala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allahumma kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah Subhanahu wa taala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah. Ai urang mah Masya Allah dipamer-pamer. Aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak. Insyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae teh beak kabeh. Beak ngaji beak, tahajud beak, salat ge beak, kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah. Aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter. Ngageter bae mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Bau siling sama mata si ngomong. Nah, aya kuari ge lumayan eta. Wallahu a'lam bissawab.